Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadaya pamugia sararehat dulur anu di lembur baraya anu di kota pamugia pangeran tumetep nang tayungan karuhun tumetep malarengan. Abi di dieu bade acara reng-rengan nyaeta nyambut maulid atau nyambut kelahiran junjungan urang sadaya nabi besar urang sadaya yaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana engke urang ayeuna sareng reng-rengan sadayana kitu di desa Sidaraja bade aya ngayakeun pawai obor gitu palawargi. Ulah hilap, like, komen, share, dan subscribe-nya. Ulah hilap, hayu, urang bebarengan ka ditu.
Hai, canggah. Ke baik. Enak gue. Jangan terang. Aham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Palawargi Sadaya Pamugia Sararehat. Kami menuju aya di acara muludan. Ayo. Atur nuhun Bang Bina. Mudah-mudahan dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimeriahkan upacara pawai bersama masyarakat Desa Sidaraja. Punten dia ngalangkung jatuh terang rasa hari sengaja yang para Jawa. Sama ngenanti kan di daerah mah. Kok anjing iya Panglima. Muhammad. Kan di daerah mah. Mana di daerah? Jauh itu. Siap. Dekat Leo. Jarang. Mantap. Bros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Habib. Pokoknya yuk, yang dikunci kuburan aja. Yang dikunci kuburan. Aduh bersih aku. Hebat pokoknya. Ayo jangan kita. Nah, yuk menyimboliskan ya, menyimboliskan bahwa jamaah baiknya bisa hidup. Jadi ayah istilah kata kia kemarin. Hidup dua kali, pahit sekali. Balik.
Blok Puhut RT 11-12 etang-etang meeling nandang karena waktu urang ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai tujuan urang tadi tas konvoy, urang tadi tas keliling desa. Jadi ayeuna urang diriungkeun di dieu di RT 1 sampai RT 13, 14, 12. Kami perwakilan di RT 11, 12 di biasa lembur bubulak gitu. Hatur nuhun. Jadi kieu nya ayana bedug teh simbolis ning eta teh berarti peringatan urang pikeun keur ibadah, peringatan urang pikeun aya kehalusan, aya kasayan tadi peringatin aku bedug gitu palawarti. Nah urang simbolisna atawa ieu na naon namina teh Parkirkan di pinggir pos pinggirnya. Kode na kitu, kode pada ibadah salat nyata masjid. Aku tajuk